Mankoba ka-42 nyarioskeun Syekh Son'ani kumargi henteu tumut kana dawuhan Said Abdul Qadir dugi kamung punggu anak bagong. Waktu Said Abdul Qadir nampi dawuhan ye dampal sampeyanana ninca kana pundakna wali-wali. Teras eta dawuhan diembarkeun ka sadayana. Sareng teras sadayana wali-wali anu hadir anu goib. Pada neundeun dampal sampean Said Abdul Qadir kana pundakna karena ngahormat sareng ngagungkeun. Mung aya sahiji wali jenenganna Syekh Son'ani. Saurna kaula oge mahabbah ka Said Abdul Qadir, tapi ari ditincak punduk mah henteu kudu. Eta cariosan Syekh Son'ani teh kitu teh kauninga ku Said Abdul Qadir. Dawuhan Said Abdul Qadir dampal suku kaula bakal nincak kana pundukna tukang ngangon bagong. Henteu sabaraha lamina ti waktos harita Syekh Son'ani angkat ziarah ka nagara Makkah diiring ku 400 santri-santrina kalawan kapastian ti Nu Maha Agung. Barang Syekh Son'ani ngalangkung ka nagara kafir di hiji warung anjeunna ningali hiji istri bangsa Nasrani tukang ngajual arak. Eta istri pilih tanding kageulisanana jarang pamaget anu henteu kagendam ku eta istri. Syekh Son'ani oge geus henteu isin ku santri-santrina anu ngiring ka anjeunna. Teras bae babantu ka eta istri sareng kalintang syuhudna sagala pagawean dicabak tara kungsi dipetakeun sareng puhara senangna sareng gumirana. Barang hiji dinten eta istri miwara ngangon nyata ngangon bagong ka Syekh Son'ani. Anakna anu leutik keneh kudu dipanggul bisi katincak ku indungna. Eta Syekh Son'ani dipiwara ngangon bagong henteu ngaraos hina atoh bae dipiwarang kudu geulis. Teras saban dinten ngagiring bagong ana mulih manggul anak bagong anu leutik keneh. Barang santri-santrina ningali kaayaan kitu teras naringgalkeun anu ngiring sareng Syekh Son'ani kantun duaan nyaeta Syekh Fariduddin sareng Syekh Mahmud Maghribi. Saur eta dua murid, "Bo ieu urusan moal bisa beres deui lamun teu diomean ti hulu wotana. Ieu teh moal salah deui." Pacapana Syekh Abdul Qadir. Saur Syekh Fariduddin ayeuna isim kuring rek ngadeusan ka Said Abdul Qadir. Ari anjeunna anjeun tungguan di dieu Syekh Son'ani. Teras Syekh Fariduddin angkat ka Baghdad, barang sumping ka Baghdad teras milari padamelan ti Syekh Abdul Qadir. Nanging henteu aya lowongan ti dinya tos anjeunna ngabantu padamelan anu kacidahinana. Nyaeta miceun kokotor tina kakus. Maksudna kakus teh tina WC. Pamiceunan jalma-jalma. Teras disaur ku Said Abdul Qadir sareng ditaros jenenganana saur Syekh Fariduddin. Barang hiji dinten katingali sareng kauning aku Said Abdul Qadir. Syekh Fariduddin keur waktos hujan nyuhun hiji tong anu pinuku kokotor. Atuh kokotor teh
nyurucut kana salirana didinya teras disaur ku Said Abdul Qadir sareng ditaros jenenganana saur Syekh Faridudin jisip abdi teh Faridudin rencang Syekh Sonani saur Said Abdul Qadir maneh teh hayang naon rek keramenta saur Syekh Faridudin tuan langkung uninga kana pakarepan jisim abdi saur Syekh Abdul Qadir heug maneh dipaparin makom anu luhur jeung dihampura guru maneh saur Syekh Faridudin henteu aya makom anu langkung luhur tibatan dihampura dosa guru abdi dawuhan Syekh Abdul Qadir nya geus dihampura guru maneh karena arah-arah maneh subhanallah dina menit harita Syekh Abdul Qadir ngahampura menit eta keneh Syekh Sonani ngorecet eling tina lalina teras istighfar sareng dina manahna pangacumantel sareng mahabbah ka Said Abdul Qadir teras anjeunna angkat ka Baghdad tobat ka Said Abdul Qadir ari eta istri Nasrani teh teras ngiring ka Syekh Sonani lebet agama Islam subhanallah. Jadi luar biasanya ya pelajaran pikeun orang-orang terlebih di akhir zaman. Jadi bukan berarti guru tidak punya salah atau tidak lali atau poho. Manusia tempat salah jeung poho. Mangkana saling bantu. Bukan berarti ayeuna jadi guru geus bisa hebat. Baik dina hebat taat, hebat di segala rupa sanes. Kudu bisa ngadoa, kudu bisa minta doa. Ayana guru kulantaran ayana murid. Mau disebut murid lamun teu boga guru, kitu oge sabalikna. Jadi saling membutuhkan, saling berkaitan. Sangkan harmonis lamun dina rumah tangga teh mah nya saling bantu, saling ngahormat, saling hargaan. Silokana Sunda teh mah ulasan asahan asihan gitu. Jadi mudah-mudahan jadi pelajaran naon anu dibacakeun khususna dina manaqib ieu pikeun urang-urang. Jadi niatan kuring dina manaqib atawa macakeun manaqib sing jadi sabab bali maneh tanda hidayah ka sadayana khususna di simkuring anu maca kitu nya.